Pemandangan di lembur si Udin Hoeng. Enak kala jambu Udin. Bantai ku aing. Aing urutna bae dulu he. Si Udin jambu tauh aing di daharan saeutik-saeutik kieu lain dibeakeun dulu. Wah. Bahaya ya si Udin yo. Kemana bojol mana mah? Sasimna dulu si Udin. Tuh. Kayak orang samperkeun si Udin heula. Ramadan. Oi, Din. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba. Mari kita bergembira. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba. Biang. Din, sorangan. Orang nak nanya ya. Nanya nanya. Sorangan kok bahagia amat. Ngaganggu aing bae lah dia nanya aing keur ngeunaheun dia. Yuk, sorangan kok bahagia amat, Din. Atuh kudu bahagia lah. Emang dek naon, Din? Bahagia loba duit. Kan orang arek ieu. Kedeung deui kan nya. Kedeung deui puasa. Oh, puasa. Tanggal beraha? Geus pokona puasa kedeung deui aing teh nyaho masalah ya. tanggal mah Jawa, Din. soalna naon kieu? Urang ya. Lamun bulan puasa eta menyambut datangna bulan suci Ramadan eta nya. Urang kudu gembira. Oh, kudu gembira. Makanya tadi jogedannya. Juga orang mah beak obat, Din. Sembarangan dia beak obat dia Beak. Dia sembarangan dia. Cak dia cenah. Dan dia gembira amat tadinya. Doang anu boga duit bae. Atuh masalah puasa mah nya. Masalah puasa urang ya. Boga duit, teh boga duit urang kudu gembira eta. Kudu eta. Kudu gembira urang soalna naon? Woi, bulan anu penuh berkah. Dia berpuasa mah. Laju sorangan emang sok puasa jetelok. Dia atuh puasa lah aing Din. Aing isin dia anak aing dia puasa. Dia sok ka imah aing Din momo mie bulan puasa. Atuh eta mah geuletik Aing ge nyaho tah dia melaksesi mie jeung bulan puasa dia jeung mie di aing. Lain aing neuk naon mah. Telok puasa. Aing mah ngaranna puasa mah atuh urang kudu ikhlas ulah karena mie, karena naon cenah. Cekan kieu nya. Cara kata Bapak Haji, Kak Haji gitu kayaknya. Kalau kita puasa harus ikhlas. Harus ikhlas. Menahan lapar, menahan haus. Komodo ya lamun nyelu naon? Lamun nyelu anu ieu teh deplonnya. Waduh urang kudu kitu tah. Nutupan. Tapi neuleus saeutik mah nya. Ulah dia. Ulah. Ning atuh nyelu mah seruana bae dia, nileuna bae mah seruana bae. Pokona geus dia ulah ngeganggu aing nya. Hampurakeun aing nya. Siap, Din. Tapi puasa sorangan, Din. Puasa lah. Pokona kasadayana nya. Anu naon? Minta dihampurakeun nya. Siap, Din. Dihampura kurang, Din. Kayaknya Paeh dak, paeh.